mantak dina Al-Qur'an walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fasama wajhullah. Masyriq jeung maghrib teh nu Allah. Seluruh ciptaan Allah nu Allah. Di mana bae maneh ngahareup di dinya aya Allah. Berarti Allah kahareupan kan ku urang. Lamun Allah kahareupan ku urang atau Allah teh boga tempat, salah. Ieu bahasa hakikat. Jadi lamun urang dihartikeun ku bahasa urang meunang ngan tafwid. Ulah dipanjang-panjang. Walillahi masyi wal maghrib fa inna matwalu fasamajullah. Urang ngahareup ka mana bae di dinya aya Allah ngan tafwid pasrah kumaha Allah. Tama urusan Allah. Ngan eta mah kan lain di alam ieu, alam hakikat. Alam hakikat nya eta roh urang anu neuleuk ka Allah, ngahareup ka Allah. Ari roh emang aya hareupan, aya tukangan, aya gigireun heueuh.